Islam. Tuluina kumaha awil Qur'ani atawa mangmang tina Al-Qur'an. Seperti ka'ansaka hal huwa min indillah au min indi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dina ati teh aya kareteg hate gitunya, kareteg ati aya kareteg kumaha ben ieu teh Quran teh buatan Muhammad atau bener ti Gusti Allah nya gitu misalna teh gitu. Bener wahyu ti Allah atau buatan Muhammad gitu ya Quran teh. Eta terindikasi patekadana anu ngaluarkeun tina Islam. Tuluina awil yaumil akhiri atawa mangmang tina poe akhir. Atina ragu, atina mangmang tina ayana yaumil akhir. Wa huwa ritu yaumil akhirate yaumul kiamati eta poe kiamat. Di tengahna aya nu dimaksud yaumil akhir teh nya poe kiamat. Sumia diberengaran bidzalika ku itu tegasna ku yaumil akhir alasanana disebut poe akhir gitu. Li'annahu la laila ba'dahu wala naharo. Cek hiji pendapat pangna disebut poe akhir eta karena eueuh peuting deui, eueuh beurang deui saenggeus eta poe. Geus beres itu aja poe nanti dan sek pendapat mah. Sehingga kumaha disebut teh poe akhir. Atawa auli annahu akhiru ayyamid dunya falaisa ba'dahu yaumun akharu. Atawa pangna disebut yaumil akhir atau poe akhir teh nyaeta karena eta poe teh terakhirna pirang-pirang poe di alam dunia. Falaisa ba'dahu yaumun akhar, geus eta mah eueuh di poe akhir, eueuh di poe anu sejen gitu. Geus disebut lagi naon? Poe kiamah kamarinya disebut diterangkeun dinu pembahasan anu kamari-kamari. Atawa cenah auli ta'akhurihi anil ayyamil munqadiyati min ayyamid dunya. Atawa karena diakhirkeunana itu poe tina pirang-pirang poe dunia anu aya beakna gitu. Maksudna mah karena geus we lah siga nu tadi eueuh tungtungna deui, eueuh peuting deui, eueuh beurang deui sabada eta poe. Mantak we disebut naon? Poe akhir gitu. Tah mangmang tina poe akhir naon kasaki fi wujudi. Bener gitu sigana mah meureun bohong aya kiamat teh geuningan ti baheula nyaritakeun kiamat tepikeun ka ayeuna acan keneh wae tah kade bisa aya patekadan kitu eta teh patekadan nu matak ngaluarkeun jalma nu nekadgeunana tina ka Islam. Sok sanajan teu eureun salat nama, sok sanajan teu eureun ibadah nama, tapi boga tekad seperti nu tadi kumaha tetep weh kaitung nama manehna teh murtad bangsa patekadan. Tuluina awil jannati atawa mangmang atawa ragu tina surga. Awin nari atawa tina naraka. Bener gitu neraka teh aya, bener gitu surga teh aya. Wah, boha-boha eta mah carita hungkul gitu nya. Dina tekad henteu ngucapkeun mengan ieu mah dina patekadan. Jeung deui cenah wajib nekadkeun saur Syekh Nawawi mah nekadkeun kahiji bahwa naon surga neraka teh bener ayana itunya. Bener berita ti Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang ayana. Oge di tengah nama disebutkeun wayajibu i'tiqadu an wayajibu jeung wajib naon i'tiqadu annal jannata wan naro maujudatani al-an. Jeung cenah wajib saur Syekh Nawawi mah wayajibu jeung wajib naon i'tiqadu annal jannata kana nekadkeun sanyanyana ari surga wan naro jeung neraka maujudatani eta anu aya duanana al-an dina ayeuna. Jadi lamun misalna urang
mana yakin aya surga, yakin aya surga, neraka yakin aya teh ira aya ge geus aya gitu. Eta teh saur Nawawi mah ya tengahna wajib nekadkeun bahwa surga jeung neraka teh aya ayeuna ge gitu. Ngan ngeusianana can aya gitu maksudna. Aya surga jeung neraka mah aya. Nah pangna Syekh Nawawi nyebutkeun eta nekadkeun surga jeung neraka teh aya, tur ayana teh ayeuna ge aya gitu. Eta karena naon khilafan lil mu'tazilati, eta nyulayaan karena naon karena pendapat kaum mu'tazilah gitu. Karena mu'tazilah mah ieu teh luar ahlus sunnah wal jamaahnya kayakinan mu'tazilah teh. Al qailina anu ngomong maranehna bi adami wujudihima al-ana gitu. Karena eueuhna surga jeung neraka al-an dina poe ayeuna. Wa inna ma jeung pastina yujidani dipanggihan itu neraka jeung surga yaumal jazai dina poean pembalasan. Jadi keyakinan Mu'tazilah mah manehna ngayakinkeun surga teh aya, neraka teh aya, cuman manehna mah kayakinan teh aya na teh engke cenah. Engke we mun geus aya dina poe kiamat, ayeuna mah can aya. Tah ai urang mah Ahlus Sunnah wal Jamaah saur Syekh Nawawi di samping urang ayeuna nekadkeun bahwa surga teh bener ayana, oge wajib nekadkeun surga teh aya ayeuna ge gitu maksudna. Nyulayan karena pendapat Mu'tazilah. Bisi aya pengajian-pengajian anu ngabahas oh surga teh da ayeuna mah can aya, neraka teh ayeuna mah can aya, engke aya oge. Da atuh naon misalna teh alasanna teh naon atuh Gusti Allah nyiptakeun perkara itu nya kamu mubazir. Ari isina mah can aya gitu tah. Tah eta teh Ahlus Sunnah wal Jamaah mah teu kitu patekadanana itu. Patekadana aya jeung kumaha ayeuna ge aya gitu. Tuluy na